Ada nu bertanya, Abah Haji, Abah Kiai yang terhormat, saya tinggal di kontrakan yang fasilitas airnya sangat terbatas, bahkan dibatasi. Luas kamar mandi juga sempit. Setiap saya mandi junub, mandi besar, saya hanya menggunakan 1 ember air. Pada saat air saya siram ke badan, ada beberapa tetes air yang mental dari badan ke dalam ember. Bahkan lebih sering lagi air yang ada di jari tangan jatuh ke dalam ember. Pertanyaannya, apakah mandi junub saya sah? Terima kasih. Ulah junub-junub ya. Guys, ulah mandi-mandi, ulah junub-junub. Wah, ternyata mah kebutuhan Kiai. Kebutuhan hirup. Mandi na nu rapih tetep walaupun kumaha diserahkeun deui ka urang. Eta mah ngaranna taktikna. Praktek mandina diserahkeun ka urang walaupun sempit. Naon salahna lamun emberna dikaluhurkeun. Nah dulu babari teh pokok situ mah. Ya masih mas bodoh mah. Si mas bodoh teh mah tuh dikaluhurkeun emberna bila perlu beliangan emberna. Tok gerage. Ya otak teh mah payah. Nyun pertanyaan sih kos kieu. Ngisin-ngisin awak ini udah kadena jadi ayah itu mengarana saya kono eta kaluhur kan liangan dengan di urang mal ngecer kaluhur ya tama diserahkan ke orang masing-masing. Mendak hati-hatilah ketika orang mandi junub, cara nak diserahkan ke orang. 2, Pak Kiai, saya mau nanya apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak. 2, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukum? Iya kayaknya tak lain buat nanya apa hukumnya kalau kita pinjem apa ya motor orang tapi rusak, apa wajib itu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendik mal beres gimana? Saya pertanyaan kos saya kan gaji pendik mal beres. Hukum melaksanakan kurban sunnah, hampir wajib muakkad sunnah. Sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak, ai korban merenjang nyana, ai akikah jang anak. Eta mah dipilih we ente endek korban endek eka sabodo ente. Acan endek ekahan anak bae jadi acan korban kula we masalah. Terserah tuh kos gitu. Dek ngekahan anak bae ti heula mangga. Ndek korban bae urang teh heula mangga. Nu bagus mah korban ongkoh ekah ongkoh. Itu kan caritakeun cenah kitu. Euy lamun atuh sieu kumaha sih? Mbe na 2 beres. Urang korban urang hiji, anak ekahan beres guys. Mun teu boga cenah embena teu boga hiji-hiji acan ulah ngomong sia. Kotok jago pencit bakakak ku urang nu ngadaharna urang deui niat kula korban ieu kotok aju di daharna ku urang deui beres aduh dur pet. Kemudian apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Nunda korbannya sahaya. Maksudnya duit sahaya korban. Kos kiamat pertanyaannya, pan korban teh meureun nu bogana. Nu boga duit pamajikan atau pamajikan. Nu boga duit salaki itu salaki. Hari ieu mah apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Duit anu saha? Maksudnya ada beredan duitnya anak dek korbanan pemajikan gitu meren. Hanya hoan sih gue.
jadi duit salaki tapi ngorbanan pemajikan nya anak encan korban masalah kan kudu bebeja lah ka pemajikan kudu bebeja neng di korbanan ku kula kula dipencit di korbanan tau mah dikorbankeun ngaranna korbanan teu ada kula ridho atuh kos kitu masalah. 2 nomor katilu apa hukumnya kalau kita pinjam motor orang tapi rusak apa kita wajib ganti tergantung injemna. Zaid pinjam motor sama Ki Umar dari Pasar Kemis ke Cikupa kemudian dipakai ternyata sampai Pasir Gadung stepnya copot step nah balik deui atau lanjut ke Cikupa cuman dipulangkeun deui setelah Cikupa dalam keadaan step copot teu wajib ganti Zaid pinjam motor dari sini ke Cikupa dijelaskan dari Cikupa ada encang saya mau ke rumah encang saya belah kiri ada encing sebelah sononya encong encing sudah bisa ada segala encong. Nah mau ke rumah encang saya ya boleh berangkat dari Pasar Kemis mau ke rumah encang di Cikupa sampai di Pasir Gadung motor kempes nggak bisa dipakai akhirnya ke rumah encang juga jalan dari Cikupa motor dituntun sampai Pasar Kemis dalam keadaan kempes nggak wajib ganti nggak wajib ngompak nggak wajib kalau mau mah dia ngedorong dari sono ke sini nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Motor kan kagak ada suaranya, didorong. Loh kenapa emang? Kempes, makasih ya. Saki Umar di si anak blonnya ya. Lu dari Cikupa motor enggak enggak ditungangin ya kagak kasihan. Motornya kempes. Itu lu enggak punya pikiran emang di sana enggak ada kompak. Kagak lah mau dibalikin seperti adanya aja. Jadi lantaran eta ginjem di Pasar Kemis ka Cikupa nginjem berarti diizinan ketika diizinan berarti mau rusak mau enggak wajib ganti izin kan itu wajib. Zain nginjem motor di Pasar Kemis ka Cikupa sampai di Cikupa kuki Zaid dipakai ka Bojong. Nah pas perjalanan Bojong Cikupa rusak stepnya hilang copot. Nah begitu dikembalikan ke Ki Umar nanya ini stepnya kemana copotnya di mana antara Cikupa Bojong. Nah lu kan minjemnya ke Cikupa iya terus dari Cikupa saya pinjam ke Bojong mau dilanjutkan ke Bojong itu yang dari Cikupa ke Bojong mah gua kagak izin bego gua izin juga lu dari Pasar Kemis ke Cikupa. Nah kalau ini step hilangnya dari Pasar Kemis ke Cikupa gua nggak tanyain dah udah gua ridho tapi ini hilangnya dari Cikupa ke Bojong itu kan lu nggak ada izin dari gua wajib ganti tuh pas gitu. Bab pinjam meminjam telah selesai dibahas nanti diulang kembali kalau Haji Pendi panjang umur. Iya datang di nyon teh tak bab eta tah ngaranna geus karolot atuh ngaji ieu ngaji karena Allah ngaji malah tuh sakadar naon kitu ngaranna supaya naon ngaranna ngaji teh ieu mah micen kelesuan doang kelelahan daripada di rumah nongkrong mani ngaji bagus eta kos gitu ngan kurang polrang ieu kumaha mohon
Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tambah kos gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah. Lamun pamajikan kita sholat teu daek baek kawin deui beres. Geus sama kos gitu mah. Atuh hese tuh. Nobatkeun orang juga dan orang lain. Puguh sorangan ge hese tobat. Komo nobatkeun batur. Lalau nanti tahna ancam kurang neng kakak geus sabarakali kita sholat baik neng tapi neng teu daek baik. Awas kakak lamun neng teu daek baik kakak deuk neangan deui nu daek sholat. Ayo kumaha lamun neng teu daek sholat baik kakak deuk neangan deui bae nu daekeun sholat sakitu bae tah mah nyandung burung nya ada nyaho ngaranna naon da kos gitu neangan nu daekeun salat asugan be rada daekeun salatnya hese nobatkeun pamajikan sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok cak Kangjeng Nabi bengkok be awewe mah lamun kurang dilempengkeun sakaligus potong lamun diantep baik kurang bengkok baik awewe eta nasehatan kurang sekaligus aju baik tolak baik kula maka yes tolak baik kula maka beta ngaranna peupeus kos kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep baik bengkok baik awewe tah jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi na awewe mah teu bisa dinasehatan hese nya nama komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki asa ngalojokeun sikeun kudu batak kudu dibawa ke pengajian tek dinasehatan ku salaki coba ge di bagahan abi amil bae amil yo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawi miatu amilin waduan siramatu game sadun pirang-pirang amil lamal mawi ku 100 amil artina naon Kak artina sanyana amil dina ilmu nawa teh 100 100 loba amat berenang nang kabatur mah teu sakieu cak jangan teh ya ieu mah kakula bae pamajikanna teh hayang aing ngaji sikitu itu bebeja ka anak bapak sia magahan aing kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat nya nang kabatur mah meureun 50 nya 20 beres pokoknya magahan pamajikan mal beres bae guys nah, kudu dikabaturkeun bae kabatur sia ngajina lah kaing pajar ngalojokeun 100 amil beti dituna heuy nah henteu hese we batas tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah kanyana sieuna sia takut kepada Allah bohong sedangkan suami merasa takut kepada Allah lah lain kanyana sia sieuna kajawat zakuai. Terima kasih hamba Allah ngaranan deh budak lah. Je, orang nu ngana pakahan, orang nginginkeun imah, orang nginginkeun mobil, ngelikeun mobil, kudu urang sieun kanyana. Ji, urang nu ngana pakahan, urang nu ngaimahan, urang nu ngelikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Itu urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya urang. Enggak, jangan dong, enggak be. Maksudna lamun enggeus mahi mameujeuna salah nyandu. Rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda.
ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah tetep teu boga salaki coba mun aing kos kitu kuduna tuh ye tuh akur bae sia mah lamun aya we boga anak 3 atau 4 yatim aja teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awewe beu mun aing kos kitu meureun aing ge sedih geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah asana tararis dunia tararis dunia itu gitu ini boro-boro kos gitu aya anak yatimna 12 hajunya nana geus teu usaha susah aya nu mikah hayang ribu atapan karunya anakna karunya yatim entah kaya teh sok lalaki teh karunya mah teh budak yatimnya dibere yatim dibere nyaon ku pamajikanna yatim kamari ngobrol jeung mana yatim atuh di kubatu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya tayang aing yatim malulu can karuhan can naon geus baderdor can naon geus wara eta awewe mbak diciptakeun ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae kita kos kitu teh urang mereka nini nya nama geus bae lah mereka nini eta kan karunya boga incu cenah je aing jauh ge henteu ka incuna kajeun kuku mage semera nini wae cenah teh apa hareupanna mah ka incuna sejauh-jauh coba ayo jauh-jauh sepan timah kolot ka icu aya teh ngalangan sedekah nu geus kitu ngaranna eta we bengkok bae teh hararese carana lalauna lempengkeun sakaligus potong geuk hak bae di imah tangga teh anakan sih terus ngan hak-hakna ieu teu kuat pat. Nah lamun kurang diantep bengkok bae oi geus kitu ti Kangjeng Nabina geus kudu kubatul lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah ngalaunan boro-boro sagede urang sagede Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk di hareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah Khadijah pohara amat hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang boro-boro dirina hartana boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang kemenang saminggu Khadijah inget menang deui ka sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di dituna pan Kangjeng Nabi teh benteng nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangan nya nama teu kebel aja teu kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh aya di urang mah pentilok mentah hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya di Siti Aisyah mah aja mentah hampura teu kebel aja ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teu naon ceuk Kangjeng urang mah pon mentah hampura tilo naon tilo baju bae tak bae para ranas di mah nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan neng geus salat encan kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak paling ngeunaheun kadengna urang ngeunaheun kan mun kitu mah deuk sia-sia dikira salatna goblok beureunanan geus mulai geus lah kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku pulangkan saja beres
Nah coba lah gitu misalnya encan kak jam seberapa emang ya jam hiji lila kene ya tenang baik saya tak jam 2 misal neng encan jam 2 sajam deh neng karena neng lah jangan kayak gini jadi tergantung orang mas bro tergantung orang nah kayak gini nang ngintip ke orang asal orang can sholat kang sholat kak males nih kajah leli kebal kene ieu cek lagi tuh jadi ginain kan ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana jeung sahadat teh lah urang nasehatna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aing bener teh dengan nasehatan bisi nganasehatan batur horeng urang henteu bisi kitu doang fokus urang ngalarang nonton TV ka anak nonton TV bae sia urang ngosok atuh seuzeurikeun ku anak ge sakjana geus kitu amat sih abah blon dan saya nyebut belon kain tuh aku lah ulah ay abah terus baik tuh tak besar wajah nu kamari teh ya ay kebo mah ngan seukur daunan doang ngan goblok tuh kebo maling tangkal dangder boh khusus wow dipaling yo coba orang cabut tinggal jak kebo goblok tolol jak kebo ay mah daunna doang ay sia saya suka segitu doang ulaika kal an'am bal hum adall gitu pamajikan lamun ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun neng udang opat karakter him kan kayak sagedeng deui geus kurang biasa ke masjid balik di masjid enggak udangkeun deui kan neng geus jam 5 lewat neng oh jam lewat didalekeun we ka urang neng jam 6:30 neng terus ulah sholat neng nyin kopi kakak neng ini kan katanya neng nyin kopi bae neng karena kakak tuh HSD itu kudu sholat guys giat kan kita nyin kopi mah giat malam tuh si mbak saya diharap si mbak tuh giatnya lagi udah paling gak barang ngeritnya kalau gelasnya mending sholat lebih neng ini kakak mah gampang ngopi bisa sorangan iya tuh kan ginain karena hatena waktu ieu mau sapu dikit gak salat ya salat ayo salat lain kitu ka awewe mah bow embege lumpat gitu tuh jadi carana doang ka awewe pertanyaan selanjutnya banget sih pertanyaan saya baru bertanya di kampung saya telah berdiri sebuah masjid yang cukup bagus di atas tanah hibah dari pemerintah dan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat apabila sholat di masjid itu tidak sah dan tidak afdal karena bukan tanah wakaf mutlak seorang. Pertanyaan saya, apa perbedaan hukumnya itu antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Sekian dari saya, jamaah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan berenya jamaah pengajian doang temakai ngarannya jin lah kira-kira. Saya mau bertanya, iya urusan pertanyaan apa perbedaannya hukum antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah? Kieu sholat di masjid atau di mushola dipersilakan lamun aya izin tinu boga dilemanyin mushola kemudian diizinkan mangga besirek sarolat di dia hek menang orang sholat di dinya tapi lamun encan aya izin teu meunang kecuali tanah tersebut eta diwakafkeun dulur kabehan kula ieu ngawakafkeun tanah jang mushola berarti bebas tuh mah sebab lain nunyana nu Allah lamun dihibahkeun mere tamangarana kasaha merekna lamun tanah hibah kasaha merena kasaha kaki Umar kaki Zaid beda lamun hibah kudu aya jelema nu dihibahanana lamun wakaf eta teh kudu aya nu narima wakafna ngan aya wakaf maka Allah ai hibah majang ka jelema
aya jelema nyieun musola tanahna dihibakeun da jang Ki Umar selama Ki Umar can ngajual mah atuh terus bae salat masalah lamun dipersilakeun. Pemerintah mah kan teu boga tanah, negara kan urang, negara mah nu urang mana pemerintah mah kan kewenangan ngurus selama nyana ngajabat jadi mah teu gablek teu naon mantak nyana diuk di kursi eheng-ehengan eta eureun bae tanyana jadi DPR nah tuh ditinggalkeun da kursi ulah babanggaan ku kursi jadi bupati kikieuan bae di kursi asa jadi raja koang-koang ulah aja lain kursinya anak teman nu rakyat eta teh nu kos kitu mantak di demo ku rakyat sebab nu rakyat demoeun sebenarnya mah itu kene gubernur gitu kene presiden emang istana nusan nu rakyat nang milih rakyat dijenengkeun ku rakyat nu mantak dari rakyat untuk rakyat naon deui tah hiji deui kana oleh rakyat kepada rakyat untuk rakyat eta nu rakyat kabeh nya nama kewenanganna ngurus selama nya ngajabat ge lamun teu di demo beres geus sakitu. Nah kuari pemerintah daerah nyana kuari mengizinkan tanah tersebut untuk dibangun masjid, untuk dibangun musola. Nah eta tanah nusaha sebenarnya tanah nusaha nyanya nama jadi pemerintah encan sah tah jadi wakafna ongkos di perumahan ya pasok pasum. Nah eta teh lamun dijieun masjid can sah lantaran nusaha eta tanahna geus ku teu sah lamun Jumat di lain wakaf ai salat mah sah ai Jumat mah kan teu sah beda salat Jumat jeung salat biasa di tanah hibat mangga di tanah pribadi asal dipersilakan untuk salat umum mangga tah di pabrik jana nyieun setiap karyawan yang mau sholat silakan di situ atur lo sama dipersilakan kunyana. Lamun aya jelema nyieun mushola ini mah untuk keluarga nu lain sholat di dinya doraka tinggal gitu doang. Nah lamun diwakafkeun ngaranna geus masjid jame jadi setiap masjid anu geus diwakafkeun ngaranna masjid jawe. Nah eta sah pake Jumat. Nah lamun Jumat di lain tanah wakaf teu sah kuari kumaha lamun pemerintah mempersilahkeun nyieun masjid eta tanahna heula nu saha tuh kan ieu teh kawakafkeunana teh kumaha kan aya wakif aya mauquf alaihna al waqfu ala masyaratul waqif tah berarti kudu jelas milik dah heula milik saha ya pemerintah bantu bogaeun milik saha itu kan gitu. Nah kumaha lamun model tanah gambrung teh seperti tanah mawat lamun dipikih mah. Nah masyarakat dipersilakan untuk mengelola kemudian lu ieu mah ye dimiliki ku pemerintah. Nah setelah dimiliki ku pemerintah jang kepentingan rakyat kuari cak pemerintah ieu mah yuk urang babarengan urang jadikeun wakaf oh masalah dijadikan wakaf ieu mah ieu tanah mawat tadi nu boga. Nah ieu diolah dikelola ku masyarakat hijang kepentingan naon ya kepentingan masjid kepentingan kantor kepentingan dan lain-lain sebagainya. Nah ieu untuk kepentingan masyarakat urang jieunkeun masjid jame jadikeunlah wakaf